Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun ancanu katunda kitab Qurratul Uyun halaman salapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da hamdi pahaka sohi mandumatan tufidu fin nikahi. Wa ba'da hamdi sarang sabada nak muji kuri. Pahaka kudu nyokot anjeun hei sohi hei dulur. Mandumatan sok pahaka kudu nyokot sohi hei dulur kuring mandumatan kanu dinadomkeun tufidu maidahkeun ieu mandumah pin nikahi dina nikah. Jadi dina ieu nadoman kinadom ngajelaskeun sabadana macakeun bismillah alhamdulillah, maka kudu nyokot anjeun hai dulur kuring kanu dinadomkeun nyaeta nu dinadomkeun dina ieu kitab Qurratul Uyun tufidu pin nikah. Nu dinadomkeun teh maidahkeun dina pernikahan, dina bab nikah. Wa ba'du qala jamaah min ahlil ilmi lapad wa ba'da abade ba'du atanabi ba'di nyarios jamaah golongan ti ahli ilmu. Dia faslul khitab alladzi uti Daud alaihi salam. Nu mana lapad ba'du teh ieu teh nyaeta pasal khitab anu biasa khutbah termasuk sok disumpingkeun ku Nabi Daud alaihi salam. Mung waktu lipa pi awaliman takalama biha diihtilafkeun dina mimitina jalmi anu nyarioskeun kana ieu lapad ba'du. Ai masyhurna wal asharu annahu Daud alaihi salam. Masyhurna jalmi anu mimiti nyarioskeun kana lapad wa ba'du nyaeta Nabi Daud alaihi salam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastamiluha fi khutbatihi wa ghairiha. Sedengkeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngamalkeun kana lapad wa ba'du dina khutbahna Kanjeng Nabi sareng dina salianti khutbah. Wahia kalimatun yuti bihalil intiqal min uslubi ila akhir. Mana lapad wa ba'du teh nyaeta kalimah anu didatangkeun. Ieu kalimah teh kalimah wa ba'du ieu didatangkeun, ieu kalimah teh ngadatangkeun pikeun mindahkeun atawa ngalihkeun tina hiji jalan kana jalan nu sejen. Wa takunu ma amma wa biduniha kamahuna. Jeung sok aya deui lapad ba'du teh aya nu make amma mimitina, aya deui nu henteu. Contoh amma ba'du, aya nu nyebat amma ba'du, aya deui anu henteu make amma, make ba'du. Ai wa ba'du ma taqaddama minal basmalah walhamdalati washolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegasna lapad ba'du atawa lapad amma ba'du ieu teh didatangkeun tina sabada ngucapkeun bismillah alhamdulillah sareng sholawat sareng salam ka Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Matak amma ba'du sabadana mengucapkeun bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Rasulillah itu maka diteraskeun ku di selang ku lapad ba'du. Lajengkeun summa innan nikaha ta'rihi al ahkamul khamsah. Saur tadi dina bait aya bahasa wa ba'du tufidu fin nikah. Dina nadoman maidahkeun ieu kitab nu dinadomkeun teh pin nikah dina nikah. Maksudna maidahkeun teh pi hukuki zaujain wa may yata'alaku bidzalika min adabi dukhul wal walimah wal wati wa kaifiyatihi wa ghairi dalika.
maidahkeun dina nikah teh nyata ngajelaskeun dina hak-hakna seorang suami istri. Hakna seorang suami, hakna seorang istri, jeung ngajelaskeun perkara nu cumantel kana nikah, karena pernikahan cumantel nyatana dina adab-adaban dukhul, adab-adaban dina walimah, nerangkeun dina walimah cek urang Sunda mah hajat, tata krama dina ngajima jeung kaifiah kumaha tata carana jima nurutkeun dina Islam. Summa inna nikaha tatarihi al ahkamul khamsah. Terus dina masalah nikah bahwa hukumna nikah teh aya 5. Hiji aya anu hukumna wajib, 2 aya nu hukumna sunat, 3 aya nu hukumna makruh, 4 nikah teh aya nu hukumna mubah, 5 nikah teh aya nu hukumna haram. Nah kumaha hukumna nikah anu wajib? Yakunu wajiban, yakunu kabuktian nikah teh wajiban eta wajib, wadalika ari nikah nu wajib teh pihak kiman eta dina hakna jalma qadaro nu kaduga ieu jalma alaihi kana nikah, wa khofa jeung sieun jalma azina kana jinah bitarkihi ku sabab ninggalkeun nikah. Jadi hukumna nikah anu wajib mah nyaeta dina hakna jalma, jalma anu tos mampu kana pernikahan. Maksud mampu anjeunna entos mapan, tos gaduh modal keur nikah, tos gaduh pekerjaan tetap, bari anjeunna sieun lamun teu nikah karena ieu tos mapan, biaya tos siap, sagala tos siap, sieun lamun teu nikah matak terjadi perjinahan. Tah jalmi anu geus mampu kitu nikahna teh hukumna wajib. Jadi jalmi-jalmi nu tos mapan, tos siap mampu dina ngalaksanakeun pernikahanana, sieun matak terjadi perjinahan, nikahna ieu jalmi anu tos mampu eta hukumna jadi wajib. Kadua nikah teh aya nu hukumna mandub, nu disunatkeun. Nah kumaha nikah nu disunatkeun? Wadalika ari itu nikah mandub nu disunatkeun pihak kiman eta dina hakna jalma roja anu ngarep-ngarep jalma anasla kana turunan, walam yakhob jeung teu sieun jalma azina kana jinah bitarkihi kuningakeunana ieu nikah, rogiba nah resep ieu jalma teh pihi dina nikah amla atau teresep, walau hujung lamun teh mah megatkeun ieu nikah ka jalma an ibadati ghairin wajibatin tina ibadah saliantin wajib. Kadua hukum nikah anu sunat nu disunatkeun teh nyaeta dina hakna jalma anu ngarep-ngarep turunan. Jadi jalma anu hoyong gaduh turunan oge manehna henteu matak terjadi perjinahan ku teu nikahna, da manehna mampu bisa ngariksa ngajaga tina terjadi perjinahan lamun teu nikahna oge ngan manehna ngarep-ngarep hayang boga turunan. Itu mah manehna nikahna terek resep dina pernikahan atawa henteu resep gitu. Seandaina manehna matak megatkeun pegat nikah keur manehna henteu matak naon tina ibadah anu wajib, tina ibadah nu wajib teh henteu matak pegat. Tah jalmi anu hakna jalma nu kieu anu ngarep-ngarep hayang turunan tapi teu sieun matak terjadi perjinahan ku ninggalkeun nikahna, eta mah nikahna jalmi nu kitu hukumna sunat. Dua tak hukumna nikah teh aya nu wajib, aya anu sunat. Katilu hukum nikah aya nu makruh wa yakunu makruhan, jeung kabuktian ieu nikah teh nu makruh. Nah kumaha nu makruh? Wadzalika ari nikah nu makruh pihak kiman eta dina hakna jalma la bata anu teu aya resep eta tetep lahu pikeun man pihi dina nikah, walayarju jeung teu ngarep-ngarep jalma naslan kana turunan. Hukum nikah nu makruh mah nyaeta dina hakna jalma anu teu aya karesep keur jalma dina pernikahan, mung urang mah nikah teh can resep can hayang gitu dina nikah teh itu bari can hayang boga turunan,
tah jalmi anu kitu teu aya resep kana nikah tegasna can hayang nikah oge teu ngarep-ngarep hayang turunan, maka eta hukumna jalma nu kitu dina nikahna hukumna mah makruh wa yaqta'uhu an ibadati ghairi wajibatin jeung deui ku pernikahanana ieu ka ieu jalma teh matak ibadah anu teu wajib teh matak gugur. Ta eta oge hukumna nikah kerja nu model eta hukumna mah makruh. Tilu tah. Jadi ulah gagal paham, hukum nikah aya anu wajib, aya anu mandub sunat, aya anu makruh. Katilu kaopat, aya deui hukum nikah anu hukumna mubah meunang. Wa yakunu jeung kabuktian ieu nikah teh mubahan eta anu dimeunangkeun. Nah mana hukumna nikah nu dimenangkeun teh wadalika ari yakun mubahan nikah nu mubah bi hakiman eta dina hakna jalma lam yakhob anu teu sieun jalma azinah kana zina walam yarju sareng teu ngarep-ngarep jalma naslan kana turunan walam yakto jeung teu megatkeun ieu nikah ka jalma an ibadati ghairi wajibatin tina ibadah anu teu wajib. Jadi hukum nikah anu mubah teh di hakna jalma anu henteu sieun jinah gitu. Manehna henteu nikah matak terjadi perjinahan moal. Tapi manehna lam yarju an-nasla teu ngarep-ngarep turunan, teu hayang turunan. Henteu sieun ngalakukeun jinah lamun teu nikahna jeung deui can hayang boga turunan gitu. Oge ku nikahna henteu matak megatkeun ka eta jalma tina ibadah salian wajib. Tah nu model kieu jalmi anu kieu nikahna mubah meunang. Jadi meunang rek nikah mangga, henteu nikah mangga. Sabab eta mah henteu kaasup wajib, teu kaasup sunat, teu kaasup makruh, hukumna nikah anu mubah. Kalima aya deui nikah nu haram. Aya kitu nikah nu haram aya. Nah nu kumaha nu haram wa yakunu jeung kabuktian nikah muharraman eta anu diharamkeun. Nah kumaha nikah nu diharamkeun wa dzalika ari ieu nikah nu diharamkeun fi hakiman eta dina hakna jalma ya durru anu ngamadaratkeun jalma bil mar'ati ka istri. Jadi aya nikah nu diharamkeun teh nikahna hiji jalma nu matak ngamadaratkeun ka istri. Kumaha ngabadaratkeunana macam-macam ngamadaratkeunana misalna biadami watin teu aya ngawati. Jadi si lalaki teh ditikahna misalna si lalaki ditikahna teh dipaksa ku orang tuana tadina teresep teu bogoh ditinggalkeun teu diwati-wati teu dijima-jima eta istrina berarti eta istrina jadi madarat ngadarat ka istrina berarti nikahna eta si pamegat eta hukumna haram pernikahanna oge haram sabab ngamadaratkeun ka istri atawa ngamadaratkeunana teh au nafaqatin dina napakah. Misalna seorang pameget nikah padahal si pameget teh can boga penghasilan teu boga pagawean tetap teu bisa nganapakahan janten istri berarti begitu nikah eta si pameget ka istri si istri matak madarat karena teu dibere napakah baik itu napakah lahir atanapi napakah batin. Tah istri nu madarat ku sabab ditikah ku eta istri matak ngamadaratkeun ku ditikahna berarti nikahna eta hukumna haram. Matak kenapa ayeuna di undang-undang pernikahan di KUA di Departemen Agama itu ayeuna aya dibatasi kenapa nikah harus minimal 19 tahun bisi terjadi intina lain nyarek nikah bisi terjadi setelah menikah bisi terjadi istrina matak madarat karena si suamina can stabil si suamina bisi tegaduh naon tegaduh karena penghasilan bisi si suamina ngamomorekeun kanu janten istrina henteu dinapakahan atawa nu matak ngamadaratkeun ka istri teh matak terjadi nikahna jadi haram teh diantarana au kasbin muharramin atawa nikah nu haram teh madarat ka istri teh si suamina bisa nikah teh tapi ladang usaha haram. Nah haram berarti otomatis ngamadaratkeun ka si istri contoh
misalnya si suami nikah ka eta istri ai si suami nate teboga pagawean tetap, teboga penghasilan, teboga naon keur ngusahakeun ngan oh sok benang duit mah ngan ladang haram. Nah kumaha ladang haram teh, misalnya si suami menang duit teh lamun ladang ngagarong, ladang maling, atanapi ladang usaha nu haram naon bae, ta eta ge termasuk matak ngamadaratkeun ka istrina, nikahna oge eta anu model kitu hukumna haram. Walau lirogibin lam yahsa antan, sok sanajan kana jalma anu resep lam yahsa henteu sieun ieu jalma natan kana zina, sok sanajan ka jalma anu resep tur henteu mikasieun kana terjadi perzinahan gitu, henteu sieun ieu jalma kana zina, henteu sieun jalma kana zina tapi matak ngamadaratkeun ka istrina engke bisi dibere ladang usaha anu haram atanapi kumaha bae ngamadaratkeun ka istrina, maka nikahna model eta hukumna haram. Wahada taksimu ari ieu bagian yajri eta berjalan naon misluhu pantarna hada fil mar'ati di istri. Tah bagian anu kalima ieu nikah haram teh ieu berjalan ieu contoh ieu di istri, tegasna istri ulah terjadi matak madarat. Wazada nambahan sa Ibnu Arfah wajahan akhor kana jalanu sejen payujibuhu alaiha, maka diwajibkeun ieu nikah alaika istri. Wahwa ari wajun akhor ajuha an fawatiha wa adamu sitriha bighairihi. Aya deui Ibnu Arfah mah ka istri misalna dina wajibna ieu nikah ka istri dina jalanu sejen, gambaran si istri misalna apes ieu istri tina masalah kadaharan, si istri moal bisa barang tuang da naon margina istri geus teu bisa usaha teu tiasa ngandalkeun ti pamaget gitu, ngandalkeun ti pamaget, terus istri teh wajib kudu naon, wajib kudu nutupan oratna, sedengkeun nutupan orat teh meuli pakaian kudu dipeser, sedengkeun anjeunna teu gaduh penghasilan ieu si istri, maka bisa terjadi istri nikahna nu model kitu, nikahna istri bisa terjadi hukum nikahna wajib, sabab istri kudu bisa barang tuang teh nganalkeun ti nafkah tinu janten suamina. Wa ila hadal aksam al khamsah jeung kana ieu pirang-pirang bagian nu 5 tadi nu hukumna nikah aya 5 asyara isyara sal al alamuh al jadawi rahimahullah taala. Syekh al alamah al jadawi rahimah muga ngarahmatu ka ieu syekh sallallahu taala Gusti Allah taala biqaulihi kudauhan Allah dina biqaulihi kalawat dauhan Allah, biqaulihi kudauhan kinadim al alamah al jadawi. Wa wajibun alalladzi yasazina tajujun bikulli halin amkana. Wa wajibun sareng eta hukumna wajib alalladzi kajalma anu yahsa anu sieun ieu ladzi azina kana zina, tajwijun ari nikah bikulli halin kana saban-saban tingkah amkana anu kongang ieu hal. Jadi hukumna wajib nikah kajalma anu sieun zina, bari ieu si jalmi kanggo bekal nikahna dina sagala perkara tos siap tos kongang dina keur pembekalan nikah termasuk dina napakahna eta hukumna wajib. Wazida pin nisa'i jeung ditambah deui pin nisa'i di pirang-pirang istri naon pakdul ma'i teu ayana harta, walaisa jeung teu aya saha munfikun numere nafkah siwar rijali salianti pirang-pirang lalaki. Nya kitu deui ditambah tegasna wajib deui ka istri nikahna hukumna wajib ka istri anu teu gaduh harta, sedengkeun ieu istri moal gaduh harta kecuali ngandalkeun jalmi anu maparinan infak, maparinan nafkah, eta istri moal gaduh
nafakah moal gaduh barang tuang salianti siwarijali salianti pirang-pirang pamegetah istri nu model kitu nikahna ye istri hukumna wajib sabab tiasa barang tuang nganalkeun ke nu nganapakahan tegasna suami. Wa fi diyain wajibin wa nafaqati wa fi diyain wajibin sareng dina lebarna ibadah ngamomorekeun ibadah anu wajib wa nafaqati sareng nafakah minal khabisi tinu haram tinu goreng hurmatun mutafaqatun ari nikah ari haramna nikah anu disepakatan nya kitu deui kadua aya hukumna nikah anu haram nyata nikah anu haram diantarana lamun ku nikahna teh mata kamomorekeun ibadah anu wajib. Naon ngamomorekeun ibadah anu wajib teh diantarana wa nafaqati minal khabis. Misalna ketika nikah si suami mau nganapakahan atau bisa nganapakahan mah tapi nganapakahan tina ladang haram. Tak berarti nikahna eta nganapakahan ku ladang haram hurmatun mutafaqatun maka eta hukumna nikah hukumna haram. Lirogibin pikeun jalma anu hayang nikah aurojin naslin atawa nu ngarep-ngarep turunan yundabu disunatkeun ieu nikah wa in bihi jeung kalawan sababna ieu nikah yudi ngamomorekeun jalma makana perkara layajibu anu teu wajib ibadah anu teu wajib ieu mah. Terus deui aya hukum nikah sunat. Domkeun hukum nikah sunat mah pikeun jalma anu ngarep anu mikah itos mikah hayang kana nikah pikeun jalma nu ngarep-ngarep kana nikah maka hukumna sunat. Jeung kalawan ku sabab nikah henteu matak ngamomorekeun kana ibadah wajib. Ku sabab nikah henteu matak ngamadaratkeun kanu janten si istrina. Berarti eta hukumna yundabu sunat. Aya deui nu kaopat hukumna makruh wa yukrahu sareng dimakruhkeun nikah in bihi yudayya an-naflu lamun teamah kalawan nikah yudayya dimomorekeun tawa dilelebar naon an-naflu sunat walaisa jeung teu aya pih di jalma naon rugbatun resep au nasrun atawa turunan. Aya deui nu kaopat hukumna makruh nikah lamun jalma ku nikahna teh matak disia-siakeun ibadah sunat jeung teu aya keur jalma nu nikahna teh teu aya resep can hayang nikah au nasrin bari jeung teu ngarep-ngarep kana turunan berarti nikahna ieu jalma nu kitu hukumna makruh. Wa inin tafia jeung lamun teh mah teu aya naon ma perkara yak tadi anu ngarepkeun ieu mah hukman kana hukum madonu kaliwat jaja maka menang naon an nikahu nikah bisawi kalawan sami pil murtado dina anu dipikarido. Lamun teh mah teu aya perkara anu ngarepkeun ieu perkara teu aya kana hukum anu geus kaliwat teu aya hukumna wajib teu aya hukum sunat teu aya hukum makruh teu aya hukum mubah itu aya hukum haram maka teu aya hukum salian tinu opat tadi teu aya nunjukkeun kana wajib haram sunat jeung makruh berarti hukumna nikah jajaan nikah aya nu hukumna menang mubah teh menang nikah nyaeta kalawan sami dina anu dipikarido nu tadi teh hukumna anu mubah mah hakna jalma anu henteu sieun kana jinah teu ngarep-ngarep kana turunan jeung moal matak pegat tina ibadah salian anu wajib. Hadirin jamaah sadayana anu kusim kuring dihormati rupina pangaosan kitab Qurratul Uyun cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.